Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun papendaku jeung abdi kakak Ucil. Margi abdi ayeuna teu manggung. Saya job tengah MC-an. Jadi ayeuna abdi kakak Ucil teh liburan. Pada liburan ka mana mau Blek? Tang tos nama ka gunung atuh. Oh ka gunung mau Blek? Ka gunung, ka Ucil, ka gunung ayeuna teh urang agas. Liburan intinya gitu. Liburan ngahilangkeun penat. Anu mumet di imah teh orang piceun di leuweung lah. Oh gitu mau Blek? Ya Blek. Nah, kakak Ucil menuju Mam ya. Naon eta teh? Seblak. Gorengan deh. Gorengan ya. Gorengan nikmat. Ya mah tuh. Di kasohor teh ya. Ayeuna teh saha wae nanti nu berangkat teh? Ayeuna teh nyamperin Abi, Kak Ucil, terus Obleng, terus Arusdi. Aya Sultan Glosir oge nya. Oke aya Mang Jai. Mang Jai. Mang Jai anu tos teh Jai 25 gitu. Terus gitu. Heeh, Jai 25. Bener. Heeh, Jai 25. Lain N2. Mata mah Oh, musik eta mah. Musik. Musik gimana motor? Ahli lagi ngagas. Oh. Kan iya wayah kieu geus turun hujan ya kumaha siap-siap tempur ya mah euy. Siap-siap tempur pokoknya mah ikutin terus nanti kita bikin videonya. Bakal seru ya pokoknya namanya. Saya Sultan Glosir oke. Siap. Gitu ya. Sampai. Ayo Bang, sayurnya tuh siap. Sip. Kita akan turun dulu, guys. Go ah. Mana motornya, guys? Di motor saya. Rusdi atuh, Arusdi iya. Ieu motor Ariel ngan teu aya Arielna. Bebas kok. Ariel iya tah, Ariel iya. Iya nu nganggo motor Ariel tah. Wih, Ipa mah jahatnya teu dicanak. Kumaha? Ipa mah jahat. Halo. Aidin. Baru Aidin. Asep mau kemana kita sekarang? Ini lewat dulu. Mau ke oh iya gua. Olahraga. Cing sini laki. Laki apa we? Kali tulang lunak kayaknya. Gile ya gitu. Oh, gimana siapa ya? Kemana potong dia, belum bisa tuh. Jadi kalau ganti ya harus tidak Sambung. Kalau bengkel mana aja. Mau Obleng mana motornya? Abi mau tuh. Ibu bikin video. Coba di akademi. Jalan mana nahaun, kita patut. Teu bisa. Dok. Bisa naon? Geus Kang, bonceng ku ente rame. Mah enakeun. Pades. Mah enakeun. Enakeun sanieur enak ya. Awewe hiji kuliman ngeunaheun teu. Yang naon rame. Tapi lamun pas ketempuhanana Nya alus. dikocok. Lain. Di kumaha? Anu kata pon nyangga deh butut mau. Nu terakhir. Mau. Nu terakhir gitu. Terakhir. Berarti anu ngeunahna pertama. Lamun namanya kabeh, ada kabeh ngarasakeun. Aya naon Kakak? Mamawakan ajina sih lalaki naon aya. Jo kana anjina. Ada awe kuliman naon atuh. Mang Acong damel unggah poe. Ngabelaan naon? Ngambelan duit. Ajang saha? Ajang awewe. Tah, berarti ngajurusna mah kadinya. Tapi kan ada pamajikan setelen awe batur. Tapi kenikmatan kan angin opo. Enak ya. Mang Acong rumah tangga. Ayo, coba. Teu kieu. Dicerai. Kala kumaha diuk kumaha lamun kumaha. Lamun misalkan rumah tangga 5 tahun, itu kieu-kieu jago mun ditalak 3 sok. Ya pen pamajikan menang lain ka batur. Misalkan Dengekeun heula. ibadah terus kenikmatan eta.
Nya. Iya betul. Tapi kan teu mindset teh kana awewe batur. Emang dah, cuma bahas. Pila awewe kuliman bae awewe batur anjing. Pamajikan, dengekeun heula ngomong cing balik atuh Bleng. Pamajikan. Pamajikan. Kulobaan dipake narima teu. Emoan. Goblok. San goblok. Asian jelema nahan bieur. Jelema teh. Ayo angkat. Siap. Yo. Jangan dia. Setir. Oh, setir. Setir siap. Kita kata spion harus. Spion, pan mereka spion. Tamang aja. Manual. Bener itu ada kagas semua. Hah? Ngagas ngilu. Milu atuh kalau yang laki tuh milu ka gunung mah tuh. Mentok ka gunung berarti kata orang yang suka main micet. Anjing. Suka kepada orang yang suka main micet. Datang tadi hujan, datang mana yang boleh? Aisyah naon? Laki manusia hujan naon? Ai tadi gorengan mana gorengan? Bos soranganan. Di. Gorengan teh. Terus si Adi? Si datang ngilu. Sa. Si Bowo. Balik. Sultan Grosir tetah. Ayo nama. Pencet sekali. Rek diajak Kak. Leuweung. Heeh. Maju sorangan. Wih, gagah Siap, A. Sultan Grosir, mantap. Di Enggak musik artis itu. jok atuh jok standarkeun. Aku ya. Kerak. Antes kita mah. Turunkan itu Maria. Emang kieu? Anjir, turun gunung alir. Tapi tepat yang dipoto lagi dia. Bade nu mana? Iya we atuh. Oi, beres pisan cocok atuh. Bil. Tah. Mau langsung pakai KTM. KTM? Ya. Ai kamari Abil pakai naon kamari? Abi pakai KLX. Oh, berarti Masih di bawah standar saya. Ini berarti di bawah standar ya? bawah. Wih, mantap. Bir, jangan bergaul sama saya. Pakai KTM. Kayak lewat. Ajay ai Kang Omang Asep pakai itu mana? Atau disiapkan Mana? KTM versi mini moto. Wih, sikan. 2022 belum beres tapi ini joknya udah limited edition. Kela. Siap pakai ya, siap? Ini robahan dari Kang Ajay. Ini memang untuk didesain untuk mencari rongsok ya. Emang kumaha kita? Awalnya, tapi sekarang udah desain Sikan. ini mesin tuh udah pakai Harley. Ini tuh udah KTM semua ya. Ini bebas untuk terjun ke jurang. Udah terbaik ya pokoknya. Terbaik orang mah. Nama kuotesnya buat Kang Asep itu raih impianmu, Nah, jadikan hinaan sebagai motivasimu. Oi, Ah. mantap. Tauhid pisan. salah mah dihina ya, Ge. Kan? Terus kayak itu namanya aing ngerujit. Oh, jadi anggun pas itu ya. Jok na tinggal ya tuh. Sarung oyo atuh ieu atuh. Nanti oyo dibawa kayaknya kasur-kasurna aral. Jika bisa. Itu boga pisan motor tuh dah. Medianya sesuainya jeung keadaan. Coba. Test drive. Mantap pisan, pas pisan ieu mah. Tara kagok bener. Oh, ya, asup gigi. Kelas. Salah heula. Anjing. Emang nanti mau aral euy. Dia mah moal bisa.
Kabeh maju. Cobalah. Aing ngori ibu. Punurkan dulu. Tuh. Katukang prena kabeh. Oke guys, jadi Sultan Glosir mau coba motornya Kang Rusdi Oyag. Di starter. Wah, awas asup gigi. Haji kemana? Haji karep. Iya. Gerungkeun lah ulah ka di jauh gerungkeun lah we. Ah. Kalem. Kopling. Gerungan lah. Oi. Preman? Preman kampung anu wani. Aji jika preman kieu aji kieu mah. Itu mau kasih setelan tadi. Jadi beredar mama. Kak, itu pakai sepatu ini sepatu ya? Ngali atuh. Iya sepatu. Ieu teh tanya kayak tahu atau waktu kau. Wah. Ente ngilu aja nggak sih? Mau ngapruk-ngapruk kita naon? Ya, lemburakeun baru. Oh, urang hampang saya. Oh, udah gede tahu saya. Kuaan baik urang sakali ewa we wiruan. Soak dibecek udah tuh. Dar di apung-apung. Pan coklat resep mah tuh labu ke bae da urang mah nyari. Oh, enak di dia. Da bete anger balik anjing mah. Ajay. Apung-apung atau ka gunung eta tahu. Kan dieu ka pangheotan abis. Jalur biasa, jalur pangheotan. Setelan mah nya geus moal gagahan. Mohon diajar lah manawian biasa. Tapi kalau para laki-laki yang ada di sini, kalau merasa laki-laki terjun, ditunggu.